Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita kasarung kamangsa kalarung. Ayeuna bagian anuka salikurnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina tepas ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarung bagian anu ka 20 hijina. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, das. Para wargi sadayana sakedapan mah kaayaan di eta patempatan jadi rehe combrek sepi jempling simpe sanggeus bobor karahayuana Adipati Jayawangsa jeung Sidur Gandana jago bayaranana. Sementara di sejen pihak khususna Rismaya manehna ngarasa sugema kalayan suka ati sabab kanyerina geus kawales. Red andika ngareret ka Nyi Sinta jeung Rismaya bari pok cumarita. Aduh Nyai, cikana urang tekor gede ye sabab kudu ngagantian parabot jeung wangunan ieu warung kulantaran tuh ruksak saware euy alatan tarung urang tadi, cek Andika bari tutunjuk kana wangunan warung anu runtuh sarta ngarindat Karismaya si Randa Baheno. Sedangkeun anu direretna Rismaya sembung ngabalieur di barung ku beureum pipina. Dina dangat harita nalika Nyi Sinta nenjo kayan kitu manehna langsung molotot sarta celetot teh nyeuwit pigeulangan leungeun Andika bari ngomong semu ngaharewos. Mimiti kumat akang mah. Awas ulah coba-coba ulah macam-macam si akang. Aduh ieu ulah tariting atuh nyeuwitna aduh. Cek Andika bari muringis. Saterusna Nyi Sinta pok nyarita deui. Bungan akang atuh dah jalalatan gaduh soca teh. Sabot keur kitu
Rismaya mairan. Perkawis waragad ieu warung mah geus we ku abdi di tanggal waler Kang. Kalersan ieu di abdi aya. Kitu cek Rismaya bari tuluy nyamperkeun anu boga warung anu keur ngadeg-deg di juru siga nu kabulusan bakat ku sawah. Atuh satuluyna satuntasna beres mikeun waragad jeung sasadu kanu boga warung. 3 urang jalma eta laju mariang deui demi ngajugjug ka basisir laut kidul. Teu kacaturkeun lila di jalanna nalika sarangenge geus mimiti surup kabeh kulon. Andika saparakanca nepi oge ka sisi basisir. Didinya Andika nilepkeun 2 leungeunna dina luhur dada. Sedengkeun panona mencrong ka tengah sagara anu katenjo siga eueuh tungtungna. Nyai, kudu kumaha ieu carana sangkan urang bisa nepi ka nu sararangkasan. Sedengkeun kapanan di dieu mah eueuh parahu acan. Cek Andika bari red ka Nyi Sinta anu nangtung sagigireunana. Sigana urang kedah ngantosan heula pamayang anu biasa sok ngalangkung ka laut ieu supados urang tiasa nyewa parahuna Kang. Walau Nyi Sinta sabab memang deui cara iwalti kudu numpak parahu. Meunang sawatara waktu mah dina mangsa Andika keur gunem catur. Angin ti tengah laut dumadakan ngakelebug tarik naker. Dibarung ku ngaguruhna ombak sagara anu pating cilegur pagulung-gulung sagala de lulunan kasur. Malah sakapeung mah aya nu leuwih gede tibatan eta nepi ka ngajungkiring lir gunung. Teu kungsi lila sanggeus angin laut rada laler tina ngaguruhna. Ana jebul teh ti tengah sagara mucung heul. Hiji jirim sepuh anu make papakean jubah sing sarua bodas dina kayaan ngadayung sampan parahu leutik. Panon Andika meuni teu sirikna ti polototkeun we waktu nenjo jalma sepuh eta sabab dina cara ngadayungna mahiwal tinu sejen. Mun biasana pikeun kaloban jalma ngadayung teh kana cai tapi ieu mah malah kana angin. Dumasarkan hal eta Andika bisa mastikeun yen eta jalma teh pasti saurang jawara sakti. Parahu anu ditumpakan ku si Aki lajuna cepet naker nyurubuk meulah cai laut muru ka palebah Andika jeung Nyi Sinta sarta Rismaya nu keur ngajaranteng nangtung. Barang geus deukeut tetela eta lalaki sepuh teh taya lian Ki Sastra nyaeta Akina Rismaya sakaligus guruna Nyi Sinta. Aki, cek Nyi Sinta setengah ngagero bungah waktu nyaho sahnu datang. So garanjang daraek ulah daran wagduna teu loba ganjang daraek, cek Ki Sastra nalika geus aya teu jauh ti hareupeun Andika. Dina pada eta kalayan tanpa loba cumarita deui antara Andika, Nyi Sinta jeung Rismaya laju pating kalacat kana parahu. Najan sabenerna ari hatena mah rada hariwang sabab anu ditumpakanna ukur parahu leutik sedangkeun anu tumpakna aya 4 urangna. Tapi kilang kitu oge pikeun Andika saparakanca teu boga pilihan sejen iwalti kudu nurut ka Ki Sastra. Teu lila geuleyeung parahu teh ngageuleuyeung ngangkleung di luhur sagara. Kacaturkeun di satengahing sagara ku diparengkeun angin ngaredak gede ngakelebug deui. Nepi ka 4 urang jalma nu aya dina parahu anu keur angkeuleng-angkeulengan nepi ka ti paparekat silih puntangan. Komo Rismaya mah kuat ka ngajerit saking ku paureunana. Kang, tulungan abdi Kang, cepengan abdi Kang, paur Kang. Cek Rismaya bari muntang kana cangkeng Andika.
tenang Nyi, tenang. Si percanten daya pun aki ieu anu ngadayungna. Damal Andika bari ngareret ka Ki Sastra. Sementara harita Nyi Sinta timbul rasa timburuna waktu Nenjo Rismaya nangkep pageuh kana cangkeng Andika. Danget harita tanpa dinyana Ki Sastra pok cumarita. Andika wayahna hidup kudu luncat ka tengah zagara. Sabab ieu parawut teh geus oleng ieu tinggal ieu. Geus angklung ancul-anculan ieu gancang. Ngara urang salamet teu titeulem kabeh. Gancang Andika, luncat. Barang ngadenge kitu, tangtuna pikeun Andika jadi ngarenjag kaget. Setengah teu percaya kana dedengeanana. Sabab teu mungkin pikeun dirina lamun kudu ngojay ka tengah legana sagara. Kayan eta tangtuna lain ukur Andika anu ngarasa heran. Dalah Nyi Sinta jeung Rismaya oge teu kurang rasa kakagetna. Malahan maeta dua wanoja nepi ka piasna. Kalayan dibarung ku rasa ragu, Andika pok tumanya ka Ki Sastra. Ki, nah telepat kitu nyarios teh Ki. Kapan sidik ieu teh nuju aya di tengah sagara? Mana mungkin abdi bisa ngojay nepi ka nusa. Sedengkeun lampahan oge masih tebih keneh Ki. Ulah loba datanya Andika. Sebab kaian ieu waluran. Wayahna geura bilih antara hidup nu salamet atawa Nyi Sinta jeung Rismaya anu ti karelep alatan ieu parawut teuleum. Gusti nu agung, kunaon jadi kieu Ki? Padahal abdi ka dieu teh saja nyuhunkeun tulung ka Aki supaya bisa ngambah nageri Sabamayang dumasar kana pituduh Syekh Ali. Lamun gitu, nya gancang hidup geura luncat Andika. Sabab engke mah bisi kaburu manten parawut ti teuleum. Nyi Rismaya geura gedrugeun eta mustika biru kana cai laut supaya Andika bisa salamet karena bisa salamet jeung nepi ka tempat anu dituju. So geura gedrugeun eta mustikana. Kitu ceuk Ki Sastra bari ngareret ka Rismaya. Satuluina kalawan dibarengan ku rasa sedih. Culung! Andika kapaksa luncat ke tengah sagara. Sedangkan Rismaya gancang nganclomkeun mustika biru laut kana cai. Dumasar kana pituduh ti Akina nyatana Ki Sastra. Ngagejeburna waruga Andika dijajabkeun ku murbutna cimata Nyi Sinta. Hatena ngarasa sedih lain memeusan sabab ngarasa melang hariwang bisi Andika teu salamet atawa teu bisa patepung deui. Sedangkeun Andika anu geus ngagujubar kana cai laut sakuat tanaga mehna ngojay di tengah ganasna sagara. Najan barijeng diayun ambingkeun ku motahna ombak laut kidul. Kalayan hese beleke. Akhirna sanggeus cukup jauh kabawa palid angkleng-angklengan. Jog Andika anjog ka hiji nusa nu aya di tengah-tengah laut. Napasna karasa berat, bajuna jibrag tur meni cepel, sakujur badana karasa lungsek. Maka dina dangat harita Andika tuluy ngacoprak nang karak bengkang sisi nusa. Edan, nah lalampahan hirup aing nepi ka kieuna. Dasar Ki Sastra, aduh kasebelan. Aing kuat ka dititah ngojay di laut. Aduh, aneh nyanan maksudna ditah ngojay ka aingnya. Kitu kukulutusna Andika bari netep ka luhur langit anu biru. Satuluina sanggeus ngarasa pulih tina kacapena. Andika laju leumpang kabeh kaler. Sabab didinya mahna nenjo hiji tangkal anu cukup gede. Nalika nepi ka tangkal anu gede, didinya Andika laju gek diuk nyarande bari ngareureuhkeun kacape. Tur ngarasakeun ngeunahna ngahiliwirna angin laut. Dina dangat eta kalawan setengah teu sadar Andika ngadonreup teh peureum laju
ker kerek nyegrek ngaguher sare tibranaker. Gancangna carita caturkeun dina poe isukna panon poe isuk-isuk karasahaneut kana kulit manuk-manuk kadenge ngawih kompak recet naker sanajan teu sarua wirahmana kulisik Andika ngulisik udang tina sarena nalika sakujur badana karasahaneut sanggeus pangacian anak pulih anak kebeg teh Andika ngakebeg sabab kiwari dirina geus aya di hiji tempat teu jauh di hiji talaga sedangkan tangkal anu tadi sore dipake nyarande ku dirina kiwari robah bentuk jadi hiji gapura anu dijieun tina batu karang laut. Ya Allah pangeran nabat jadi pindah tempat kieu aing teh da kamari sore mah aing dengklang kana tangkal gede beuh ambe boa-boa aing teh kasaran atawa aing kasarung memang ieu negeri sabamayang kitu. Aduh sial coba ieu awak meuni kasajarigeun kieu carepel sigan aing kudu mandi heula ye samemen teruskeun di lalampahan kitu gerendangna Andika bari tuluy jung nangtung tuluy nyamperkeun ka talaga geus nepi ka talaga gujubar manehna ngagujubar ngojai pikeun mandi ku cai talaga anu caina herang semu wiru sareng sena mandi Andika laju lempang tuturubun mapai-mapai jalan rungkun tatangkalan jeung jukut-jukut liar harita kumanehna dilayek sanggeus aya kana satengah jamna reg lengkahna ngarandeg di hareupeun hiji candi nu aya di hiji palataran nu aya di hiji tegalan di dinya Andika laju nenjo hiji babatok tangkorak manusia anu ditancapkeun ku tumbak pondok gagangna beureum sigana di dieu tas aya kajadian Rajapati na tempatna naon ieu sabenerna nya teu kungsi lila sanggeus ngagerentes kitu Andika tulus sak nyalingker kana tukangeun arca dewa sabab ngadenge sora lengkah-lengkah suku anu keur ngadeuketan ka palebah manehna. Bener pisan nalika Andika geus aya tukangeun arca nu panggedena ana pucung hul teh aya dua urang jalma nu mucung hul kulitna hideung lestreng bari make papakean tina kulit sirahna barutak sedangkeun bibirna make anting katembong keur mariksa tangkurak anu nancep dina tumbak tea salasa urang tinu duaan tuluy ngomong nya bisan euy ieu kirandu babaturan urang anu leungit sawatara waktu ka tukang teh bener ieu terus saha anu geus ngabinasakeun tukang nah bener gitu manehna dirempuk ku warga lembur moal mungkin lamun warga nu ngalakukeun nama iwal lamun aya jalma boga ilmu luhur kakara kaharti pan apal sorangan urang lembur maka bege balolostrong teu bisa nanaon aduh kudu kumaha yeuna urang nya ayeuna mah leuwih hade nya urang laporan heula we ka ketua saenggeus paguneman eta dua jalma rengse sarta sobatna nya tujuan marana duaan tuluy patingna leos deui laju ngiles tina paneuteup Andika panon Andika bener-bener teu ngicep basa nyaksian dua jalma hideung lestreng geus ngiles tina paneuteup teh sanajan sateka polah manehna neangan tapi tetep Andika teu manggihan laratanana teuing ka mana lesna eta dua jalma hideung teh dina kayaan keur kitu ngong kadenge sora suwitan ti arah candi piu 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 atuh red Andika ngareret
barang ngalieu celung harita aya 3 jalma pating belesat dina luhureun arca anu ngajajar. Awakna pada ngaralayang bangun anu harampang naker, lumpat ngaliwatan daun-daun jeung rukun jukut. Tiluanana sreng laju meresat pedang anu mancarkeun cahaya kaperakan. Sakadapan Andika kaget sabab ujug-ujug 3 jalma eta kalayan kacepetan gerak luar biasa langsung nyerang ka dirina. Wut blas wut. Maka dangat harita kene Hawapati laju ngalimpudan eta patempatan dibarengan ku sabetan-sabetan ganas 3 pedang anu sarareukeut narajang ti luhur ti handap jeung ti tengah. Dina kayan kitu pikeun Andika eueuh deui jalan iwal ti kudu ngaluarkeun wawasena. Wut seat pedang naga hejo dilagar dibarung ku jurus salapan naga warisan Ki Janggot Hejo. Laju luar leor nangkis jeung nyabat kalawan sakapeung muih muter nuturkeun wirahma gerakan lawan. Pedang naga hejo seolah-olah geus boga nyawa sorangan serta robah jadi salapan ngudag ka mana nyingcetna tilu lawanna. Wut satrang bentrokan pakarang tanpa bisa disingkahan muwuh awor nimbulkeun kembang seuneu anu pating burinyai. Sementara 3 urang jalma nu nyerangna malundur sabaraha lengkah waktu pedang naga hejo ngababad kalayan ganas. Terang pedang 3 urang musuh nahan gempuran Andika. Salah seorang diantarana sat ngagiwar kabeh kenca lengkahna lir kalangkang dibarengan ku sabetan pedang ngarah kana beheung Andika. Wut narima serangan dadakan model kitu kalayan kecepatan luar biasa Andika ngakorowok ambek hiat. Sementara eta pedang naga hejo ngulincer muter setengah puteran ngabentuk gelombang angin anu pohara rongkahna. Swing pedang naga hejo laju muter ngudag salah seorang lawanna. Bubuk tak musuhna ngagoak sabab teu mampu nyingkahan panarajang pedang naga hejo. Awakna tuluy cengkang tengah jengkang. Sedangkan 2 baturna nalikan enjo sobatna ngabebengkang duanana langsung ngapolaikeun sababaraha seranganana. Lengkahna mimiti mundur bari pasang kuda-kuda pikeun nahan. Satuluyna duanana mencar nepi ka Andika ngeureunkeun heula seranganana. Harita Andika neuteub seukeut ka 2 jalma anu buukna warna perak. Anehna eta 3 urang jalma teh beungeutna hampir sarua kitu deui papakean jeung gagang pedangna sarua warna perak. Heh, manusia kembar naon sababna ilaing tiluan ujug-ujug nyerang ka kaula padahal samemehna kula teu pernah boga urusan jeung ilaing tiluan. Tanya Andika bari tetep waspada. Ngadenge pananya kitu tiluanana silih reret bari nyengir. Satuluyna salah saurang anu nangtung pangtengahna pok nyarita. Supaya kisah anak apal ngaran kula Mahesa ieu anu dibeka tuh Campaka. Sedengkeun anu itu tuh anu ngajoprak ngaranna Siloka. Kami tiluan mangrupakeun jawara pedang kembar. Kami ngajaga ieu candi jeung wewengkon sabudeureunana. Sabab sababaraha poe ka tukang loba budak awewe diculik khususna para parawan deuleu. Andika ngerungkeun halisna nyoba-nyoba maham jeung ngahubungkeun jeung kajadian samemehna. Buah bener ieu nagri teh nagri Sabamayan. Sabab loba kajadian parawan di Iwatan. Hayangnya ku aing rek ditalungtik. Sanggeus ngagerantos kitu ok Andika nyarita. Oh jadi gitu.
Nah samemehna anjeun tiluan kungsi papanggih jeung para penculikna eta. Nah memang beungeutna siga kula nepi ka anjeun tiluan kacida semangatna rek ngabinasa ka kaula. Nagri naon ieu sabenerna? Tilu jawara kembar tuluy silih reret deui maranehna siga nu keur ngira-ngira. Nah andika kaasup jalma nu kudu disingkirkeun atawa malah bisa diajak badami pikeun ngabantu nyingkirkeun serangan anu salila ieu ngaganggu ka warga candi. Kisana anjeun bener ayeuna aya di nagri Sabamayang. Saestuna kami kungsi papanggih jeung eta jalma anu ngiwatan para parawan. Malahan kami geus hasil maehan salah saurangna. Tapi pikeun nu sejena kacida hesena sabab maranehna boga ilmu kahalimunan. Lamun kami bisa nyaho naon tujuan kisanak nepi ka aya di ieu candi. Ngadenge katerangan ti eta jawara hate Andika kacida gumbirana sabab moalila deui dirina bakal bisa ngacurag ka istana Prabu Pengging Kalapetong. Jeung deui manehna yakin yen dua makhluk hideung lestreng anu tadi ditempona anu langsung ngariles pasti eta teh biang kerokna atau memang eta makhluk titahan Prabu Pengging Kalapetong pikeun ngiwatan para wanoja. Lamun seug bener ieu nagri Sabamayang kula kacida gumbirana sabab sarua kula oge keur maluruh saurang wanoja anu geus diiwat ku Prabu Pengging Kalapetong. Sigana wanoja anu diculik di lembur ieu oge asa moal salah anu geus ngalakukeunana pasti jalma-jalma titahan Prabu Pengging. Mahesa lamun anjeun percaya samemeh anjeun tiluan datang ka dieu kula nenjo tadi aya dua makhluk hideung lestreng di sabudeureun ieu candi. Gebeg tilu jawara pedang kembar pada ngagebeg kaget nalika ngadenge katerangan Andika ngeunaan makhluk anu sok ngiwatan wanoja komo waktu dikaitkeun jeung Prabu Pengging Kalapetong. Lamun bener kitu kanyataanana rek saha atuh nu mampu ngalawanan kakuatan Prabu Pengging Kalapetong. Kisanak samemehna kami tiluan menta dihampura lamun geus nuduh tapi kami miharep anjeun bisa milu jeung kami pikeun ngamusawalakeun masalah ieu. Pikeun Andika nalika meunang pangajak kitu ti tilu jawara kembar tangtuna mangrupakeun hiji kauntungan gede pikeun nalungtik jeung nyusun rencana saterusna demi nyalametkeun Den Putri Cupu Manik sakalian pikeun ngabantu warga kampung Candi pikeun kaluar tina kasusah kusabab sering diganggu jeung diculikan para wanojana ku pihak Karaton Sabamayang. Atuh geus kitu mah sanjayanya tujuan. Sanggeus sanjayanya tujuan atuh bring we. Tilu jawara kembar dituturkeun ku Andika maringan nuju asup ka jero candi. Tekung silila opatanana geus nepi ka hareupeun gerbang anu badag. Tapi nalika Andika rek ngalengkah asup kana eta gerbang teu kanyahoan. Na atuh ari ujug-ujug. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.